Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa awliya'i waswadi wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la Syabr Qarya Jilani wa khususan la Syedin Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan la musanniful kitab wa qarib wa sulim wa purim wa silsilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun reda pasal bil istinja'i bari tetep dina mertelakeun kana meper atawa kana cecebok. Wa ada bil qadil hajati jeung mertelakeun adab-adabanana jalma anu kiih jeung ngising. Wal istinja'u jeung ari lapad istinja wa huwa jeung ari eta lapad istinja teh min najautu syai'a dina lapad najautu syai'a ila akhirih. Najautu maknana megatkeun kaula asyai'a kana perkara. Ai qatatuhu tegasna megatkeun kaula hu kana itu syai'. Pakana mustanji'a maka kaya sanyanya jalma anu keur istinja anu keur cecewok yaqta'u eta megatkeun ieu si mustanji bihi ku itu istinja al adza kana pilarana an nafsihi pilara tina awakna itu si jalma si mustanji. Wajibun eta wajib min khurujil bauli tina kaluarna kotoran cikiih wal ghaiti jeung kotoran ngising. Bil ma'i cecewokna kucai awil hajari atawa ku batu anu bersih. Nah, jadi bab ieu ngajelaskeun tentang istinja. Istinja teh cecebok atawa ngisang atawa obeh beberesih obeh nate cek wal istinja uter dengan istinja teh tina lapad najautu syai' artina megatkeun najautu megatkeun kaula kana hiji perkara atawa alqatatuhu megatkeun kaula kana eta seks fakana mustanji'a mangka kaya jelema anu megatkeun anu keur cecebok megatkeun bihi kana pilarana tina dirina tina anu kaluar tina kieu atawa tina ngising. Nah bersihkeunna cecebokna bil ma'i kucai awil hajari atawa ku batu anu bersih anu henteu najis batuna. Wama jeung ku perkara barang pimanahu anu tetep samana jeung hajar. Jadi atawa ku barang anu samana jeung batu. Tegasna rek ku kaen atawa ku daunan anu kos batu anu jiga batu kitu ibaratna anu bisa ngabersihkeun kana eta tempat najis. Anu garing di barangna teh. Batu ge kudu nu garing, teu meunang batu nu baseuh. Min kuli jamidin tah halna tetep tina sakur-sakur anu teas tohirin anu suci anu samana jeung batu teh teas naon we barangna teas anu suci qoliin anu nyabut kana najis anu bisa ngilangkeun najis ghairi muhtaromin anu teu diharamkeun barangna teu diharamkeun. Walakin labdolu ngan tatapina ari anu leuwih utamana ayastanji'a eta yen cecebok itu si mustanji jelema anu istinja teh awalan dina mimitina bil ahjari kalawan pirang-pirang batu anu bersih summayut bi'aha
tuluy nuturkeun itu si mustanji hakana itu batu sanian dina kadua kalina bil ma'i ku cai. Lamun aya cai langsung cai. Lamun aya cai mau batu tilu siki anu bersih atawa batu hiji boga tilu juru. Tah lamun geus beres eta di mana-mana manggih cai geus jauh teh tuluy bo bersih deui ku cai salanjutna kitu. Wal wajibu jeung ari wajibna salah satu masahatin eta tilu pirang-pirang usapan walau bisa salah sati atropin jeung sok sanajan kalawan tilu pirang-pirang tungtung. Walau bisa salah sati atropi hajarin jeung sok sanajan kalawan tilu pirang-pirang tungtung hiji batu. Tuh, jadi wajibna tilu usapan atawa hiji batu anu boga tilu tungtung tilu ujung. Wahidin batuna anu hiji boga tilu ujung hiji batu teh meunang atawa ku tilu batu anu bersih. Eta wajibna tilu usapan. Waya juju jeung meunang non ayak tasiro yen tangaringkeskeun itu si jalma al mustanji tegasna jalma anu istinja jalma anu cecebok alama iku cai hungkul meunang ku cai hungkul ge ari ayam atuh kudu make batu. Awalat salah sati ajarin atawa ku tilu pirang-pirang batu hungkul atawa ku tilu batu hungkul lamun dewe cai. Yan ko anu bersih bihinna ku itu tilu batu non al mahalu tempatna najis. In hasola lamun mahasil non al qau bersihna biha ku itu tilu batu. Wa ila jeung lamun mah teu hasil itu tempat najis ku tilu usapan batu zada mangka nambahan itu si jalma alaiha kana itu salasah hatta yang ko sehingga bersih itu tempatna najis tambahan 4 5 genep batuna kene yeuh terus sampikeun ka bersih 4 5 genep 7 ka bersih. Wa yusanu jeung disunatkeun ba'da dzalika dina sabadana itu inqo tegasna dina sabadana bebersih teh non atas lisu tilu kali pain aroda ta sunat nama dina sabadana inqo dina sabadana bersih teh di sunatna geus bersih ya usap deui tilu kali usapan. Pain aroda mangka lamun makarep naon al itu si jalma anu cecebok al-iqtisara kana ngaringkeskeun ala hadihi makana salah sahijina cai jeung batu pama mangkari cai teh afdalu eta leuwih utama atawa leuwih unggul. Lianahu karna sanyanyana cai yuzilu eta ngaleungitkeun ieu cai aina najasati kana ain najis kana rupanan kana jentulna najis wa saroha jeung kana tapakna najis. Wasartul istinja'i segitulah wallahu a'lam bishawab.